pancen bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap abdi DM Ayasdi di Pasihan tugas pancen bahasa Sunda di piwarang ngawawancara salah saurang dagang. Ieu sareng ibu saha? Ibu Nung Nur Hayati. Sabaraha pikeun Lamina, sabaraha lamina dagang teh. Tos ti berdirina ieu yayasan Al Muhtadin. Pokoknya sekitar 30 tahunan. Aya naon bae nu diica di warung ieu teh Ibu? Banyak snack, terutama makanan ringan buat anak-anak sekolah. Awa Ibu nu ngabantosan Ibu pikeun icalan di warung ieu teh? Lamun enjing dibantos ku ibu-ibu PAUD, ibu kan ngajar di PAUD. Kalau siang mah kumarurang kalih we pada nyanak gitu. Ente di Bandungan ibu mah ieu na dagangan teu di naon kitu teh. Ente di taeunan kumarurang kalih masing-masing. Ajisna ka ibu keun distorkeun gitu. Tara ditungguan. Di mana Ibu meser bahan-bahan pikeun keperluan dagangan di warung? Pasar Cisaat. Sabaraha otna kekengangan Kekengan ante tangtos aya 200, aya 300 kumaha tergantung seueur anu icalanana. Upami aya nu icalan seueur di luar aya 10 anu icalan seperti sosis nanaon berarti ibu kengengna saalit 200 nya segitu. Mulai tabu baraha Ibu ngawarung? Enjing memeh PAUD teh tos dipersiapkeun di tabu genep. Tika tabu 8. Di tabu 8 ditutup. Ieu deui we naon kitu teh mulai di ngawitan deui ti tabu 12 tika tabu 1,5. Aya pengaruh naon Ibu salami aya virus Covid kana jualan Ibu? Teh aya kendala pokona mah ibu-ibu. Di dieu mah alhamdulillah teh aya ngan dina aya teh dina minuman. Dina minuman seperti jas jus nya, seperti teh sari gula batu. Pokona mah kendalana dina eta jadi rada sarieun gitu. Hatur nuhun Ibu Nya kana waktosna punten bilih abdi sadayana ngaganggu waktos Ibu sareng bilih aya paranto dina proses wawancara abdi ngeda kana punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.